ka Gustina nu ngayakeun urang sadaya. Ari monggo hakikatna wungkul ku pangarsa Allah singkah kana jalan nu goreng pigawe jalan nu kade. Getena ka ibu karama taat kana piwurukna. Kapayundang hirup di dunia hayu gerak saradia. Yakin urang sawajib amal keur sampeureunt teh Gusti. Sujud jemaah ka Gustina di akhir moal sulaya, yakin ieu bakal nyata sangkan di hampura dosa. Gening aya paribasa indung teh tunggul kayu bapa teh tangkal darajat dina kateranganana. Gening Allah moal ngahampura mun teu dihampura ku Ibu Rama. Kade ulah kajojonan hilap kana kawajiban, hilap kana kawajiban. Dipulut kunu rakayu dicandak kunu kawasa kureng hapu panganggusa ngabengkang kantun balusa. Dicabut ku malaikat kang turang pesakara, nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur, menang ali geus diukur mahikeun awak sakuju. Geradu menang ali geus diukur mahikeun awak sakuju. Rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh. Bela anak supasea menang tisuk-sruk tidung-dung, besok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu zakat nage.
Madaka teler-teler nepi ka nyangkulu ngalet di tengah imah ngagolek ngajolopong di ruban diriung ditarung diriung ditarung buah Haji Nurdin lagadar datang pasar dede istighfar wa nya age batilu mangis gambar campur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah dang harta anu undung-undung pakaian duit satangtung ngan make boeh asiwung ditambah kaijeung kadu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke beteu sanggup palingan Rasul ngalingan dunya mah pangubaraan habat pamalinaan pangboy henteu nyubadanan ieu duganing geus jang pararut ku padung raku lemah poek rupak jeung atuh genang ngarumas ngeuli susah dosa kanu rek maturan gesan cicing babarengan ngarayeuh wa mana sobat mana dulur geuning baralika lembut teu maturan di kubur sumawa nambahan oge harta banda kuring nu dipuhit terang peting cik mana nu rek kadeki gening geus kieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nya pasarip sukandi tegetas sadia aman ngan amal nu jadi bakal hanjaka nurut ka embung ngan harta nu digugulu ngecep didi ayeuna geuning kaduh naon keur panjing lares sedih hati cerik nyata perih nah anu kuci mata getih harta mah geuning teu noli teu kurang nu nganasehan geus ulah reksa sambat teu guna geus kaliwat tong hantem hanjaka lampan teu kurang nu ngelingan pek kanggo ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan parebutan parantosan mangga urang lalanyepan sugan sinarang jang sugan ngajadi kamaslahatan